dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sogoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek ganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Salat taraweh tah. Hayang naon teh salat taraweh tah? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha percaya hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu bengek. Batur anu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan. Batur anu kabeuli deui mobilnya anu diopnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeuli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tah kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Boga naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah nu kadeuleu ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang. Cik pamajikanana bari diuk di sisi Haji. Ke ka mana teh seur bedeulean. Aduh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa neleukeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta. Ya Allah ya Rabbi. Nya geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat. Channel dakwah. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing deuleu sia. Aing kahalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok didijak. Sok nyian dosa, raka sia, mata sia tah. Geus bae urang kudu nama peureun. Tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha. Geus kuari mah moal deui aing. Hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi sia. Diuk diharap. Buka baju. Nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia. Galak kutang buka. Ih, sok jangan naon lain deuleu sia mahal.
daripada aing ngelekeun batur. Enak lah. Incuran dalekeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal di delekeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajnabiyah. Ulah di urang mah teh hesepan ku ari. Di Arab kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar. Deres urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu. Sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan. Coba di urang mah Masya Allah tuh hese aja nu make jilbab. Aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus. Ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana. Deuk kumaha deui sabayu. Ih geus hese. Geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana. Cicing bae di imah. Cak. Tatangga teh jeung cak murid-muridna. Kiai bloonnya. Kunaon emang? Bloon. Nyana ditahan ulah ka mana, nyana ka mana bae. Kiai da si tolol ka mana bae. Ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neula aurat. Hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna dilempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya berem atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ke arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir. Asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah. Padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan? Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh. Cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjieun teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing. Urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang can ngaberesan hate, kitu bae urang deuleunan naon ge. Aju kadeuleu bae pan ku urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak, make rok mini pan di dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi. Komo buntu make sorban, sakilang make sorban bae cak hate. Urang seutik deui tah, seutik deui tah, seutik deui tah. Asal urang make nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqora. Zahirul ismi, zahir. Dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah. Encan cili, encan kebelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur, encan main gaple main remi, encan main bola kebelah dituna, encan gegendengan jeung awewe, encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar, kebelah dituna mah kabair mawan simba. Oh, zahirul ismi. Wadar. Tinggalkeun. Wa batinah inu hese mah. Taruhlah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan. Tad, ban. Kitu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pan. Geus lain ka Allah nyana ge sarua. Lain ka Allah teh ge isharam sama teu meunang. Allah berarti teh mah kadeuleu. Ieu mah lain atuh aing pan ustad po budak. Kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu. Eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta. Jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah. Jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah. Sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna. Rada deres belah daripada diomong di ta ustad-ustad ngeboncengan si Mbak. Aing mah karena Allah. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustad tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di aya latifatul qalbi
di dia teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-gibahariyah, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Aju ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Neu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan? Nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Tuh nu bener gitu. Tapi rada deureut ketika manggian sakit tuh baik mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman. Ketika orang nele di kota, nya parutih, nya bagus, nya laluis. Tapi lamun orang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat, nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah, dia tuh nyana-nyana orang-orang kunaon didelekeun. Jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus sangat jata akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo lumantak ka resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah. Yes, saya digalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia hese jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ka mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa orang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook, tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah, kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toabna mun bisa. Nah, belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tah taklif dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah masyaallah urang mananya KTP-na urang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur toab kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toabna mah babari, pembatalanna mah babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, ieu satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta.
sabaran orang jeung urang takron yang hidung sabaran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teu budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu subut tangga hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum jende kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko ngan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mau ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cekang jeung cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teu Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya henteu ana Jibril aya teh di barengan Muhammad
geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi ditanya henteu Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deuk ka mana deuk ka Allah woi dohor moal aing moal dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang makrifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kanjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah mun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh
sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid kita kudu di masjid tabakos gitu mah di jalan di mobil terus baik orang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta tak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah wae kadang-kadang orang waktu ieu lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngenorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta ka paeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah lemandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galanta Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gede keundak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden orang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinya
gitar aya dinyana dek mimpi negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya satuju jasa lah orang geus jana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean segala ambean nu sengit nu bau jeung segala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila zina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu ya apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah ceukula bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus
ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sangadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 kabelan eta itu geus sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huis huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna nah ini nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos asa maning ibadah konsisten urang nya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan geus moal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ka mana abang mau kembali lah jeung sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres tak sakitu geus deres karena hirup keneh guys jadi geus plong wes betul patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang jam 12 Isya tak incan dia ikir cerita bismillah tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran kaluarna harta
tidak keluar kumaha eta nu keluar ti bujur bagus dan depan jorek. Ih, daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu keluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sebenarnya mah. Orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese bantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat dajale teman norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nyai mah ahli torekat ngalimbah. Geus ku guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besi nyana panasaran tidak datang ka dieu. Dek kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawane. Tuh manta ku ari mah ahli torekat, malah geus ngaijazahkeun, mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aing nya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru, awas ya disapa sia ku. Kan aing guru torekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Oh, salah tak guru torekat teh. Tampiling mursid kos kitu mah. Lain kitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunia nya. Guru torekat mah kos kitu. Jadi kita dunia ke mana geun? Ka dieu geun yang mama. Kasubur kena abad guru torekat kos gitu ya. Salah bae guru torekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarupkeun besi kaburu paek. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur mah anjing. Goblok sia. Guru torekat belon deui bae. Di hayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese daga nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wa zaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tapakuran ku urang Ahmad, tapakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang. Abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Min rabbis samai. Beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah
Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Malah tuh urang nu mamacanyana juga berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun. Barang amplop. Oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek teh. Ieu ya amplop. Jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj Kangjeng sapoting 2 peuting 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan ku guru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napa kurang beuh eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beda tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sare terus udang salat deui terus kitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantep imah TV 2 abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Itu jangan mapan proposal, ayah pan koneksina, nah koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, ayo jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, bau wali. Digusar digeser. Nah iya urang mah keur carita wazaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helananan lamun urang resep jadi pamimpin silakan begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial aja goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarenten deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadha rafa'ullah
lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas teu ngawujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh ya nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh ya dieuweulkeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia na embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mah ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bibakanu yaqta tarifu beh geus aya dokumena ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu nek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ge di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti berang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh aki-aki nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantes geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu mah sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum
musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh. Khurujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak. Paeh. Apa geus an datang kadinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum, jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade biasa sing hade jasa. Cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa, asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh artina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia? Sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon meureun. Tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya, terutama maling lah. Sana aing mah mal di hampura deuk maling deui bae. Eta belum dah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun kurba heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat, astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Daya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban, bawanya boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah, berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing, jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus, hei hamba kaula, kaula ngahampura ka anjeun. Geus, dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari. Geus salamet malam Kemis judi deui.
Aduh, cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya nama tuh. Tetep bae 10 kali maksiat, 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat, 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jahit minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyeun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui ku mah hampura. Geus awas tah, nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya, geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ke mana ya tatas maja. Aduh. Barang geus nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, endet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Kok haram. Gas, aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endet sia. Hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Kotok ngileung-leum. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Menang eueuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, numehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusakeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh
nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat teh modal-modal keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta si hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak Leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasan luas oh benar tapi di alam sebab non nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi sugih Pak Muhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang kali deres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener
nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat, luar biasa, hartaku jadi korup, wah luar biasa, nu ngadaharna lainnya rugi amat, mana hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil, nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi ente, otak pikir tah, nyana nu di sidang, anak nu ngeuna, anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae, namun perjalanan teu beres, rugi amat. Jang pemikiran orang jijahnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad. Demo di unggal negara, teu dilingseuh ku negara, ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa. Tinggal ngadoa ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna $590 triliun ji ulah dikira macem-macem kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun siapa bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta kieu menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah